teh boga hiji riwayat deui nyok. Nu matak sedih bisa ngana hate. Ayeuna mah abah rek nanya, maronyok teh aya naon pana datang ka abah. Nyahangan sakada geus nepungan bae atawa perlu anu sedena. Be, ayeuna geura omongkeun mumpung sase. Ulah bakal ngobrol anu teu puguh. Cek bah lemut jika anu embung ngomongkeun perkara kulawargana. Kawas-kawas anu sieun jeung loba kapaur. Kelakah nanyakeun kenapa maksudan Mang Ronyok. Atuh bungah we anu tanya mah. Da memang aya perlu anu kacida pentingna. Kieu abah. Ya. Kuring teh memang aya perlu ka abah datang ka dieu teh. Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa seja. Tapi aya hiji hal anu diseja. Nu geus jadi tujuan tibeh dituna keneh. Nanging satacana ngagual hal eta langkung ti payun hapunten anu